Ayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere sing heureun halik siapa sih mana jalan langsung naon dieu aing keur ngeritan pieu we ieu antara teh jalan sore ieu jalan sore sia sorangan aing ka imah heula teh ngisi ngarannya kana ngising kayak ka dia deui moal lah ieu ayo kowe paribasa kana ngising aing sorangan aduh mana barudaknya sare euy kayak ku palem situ sare sorangan nadi serangan yuk. Nah, bukan aing naon. Siapa meninggal sih? Sia tuh aing ke SS. Naon yeuh? Memakai nu kieu. Aing piragi hurui kayak Alah. nunggu. Aing keur ngeunang ayo. Aya naon sih? Iya, sia. Itu enggak apa? Ada naon? Aing ke SS diganggu tah make ieu. Atuh sia mah ganggu nu keur HS. Teu kudu nunggu. Cuman aing jurig. Pan meureun. Ngamuk emosi nu keur HS mah maneh sok ngamuk. Hayangkeun aing keur ngeunang SS ieu. Geus ulah heureuy teu kumaha ieu henteu. Untung bieu kan ku ieu hungkul tah. Coba mun kuduanana. Sia nenggeul kuduan anak kumaha tuh kehet. Kitu ku aing senepi tah. Ulah heureuy nu keur HS mah sia mah diheureuyan atuh. Nah ditenggel naonakan Cil? Ditenggel ieu na yeuh ku aing. Mun lain budak wadoyok mah geus pejet tah ku aing bieu. Loba gaya sia koswani lamun ngalawan mesiksan sia pejet. Ah, sampela sagede kitu. Bener sia wani kasiksan. Nah, make jeung kudu sieun. San! Kadio! Teu ureuy aing mah teu. Si Wani teh sia kasiksan. Teu dulu atuh badag kitu teu. Sok-sokan sakunyuk tenggar sekaligus sia moal tengah jungkel. Sakadede. Geus modal teh. Geus. Kumaha? Kadio. Nyari-nyari ting hulu aing. Kadio. Kumaha? Lain angin nyeri ting hulu ekseret. Ayeuna bagian ngaronda atuh nitah-nitah si Oding ka jenting muluhan. Ke lamun aya uang titah. Aduh liar pisan si Raya. Kenapa marah lagi? Ayo. Aduh. Halo? Kemana? Duh, aing teu boga duit lalajon ge. Tapi rame eta dangdutna. Heuh atuh ke aing nangan heula duit nanya. Heuh, ke dikabaran deui. Heuh. Ding, cek bapak si dede teh ngaronda cenah bapak si dede gering. Aduh,
Kurang aya nu ngajak dangdut teh. Geus lah ulah ting lalajo dangdut. Ngaronda we ngaronda. Tapi mun aya duitan mah erek teh. Atuh pan heueuh ding matak nitah teh aing tek muruhan. Buruhna sabaraha teh? Atuh sok we ngaronda heula ding. Gampang buruhna mah engke geus ngaronda di buruhan. Ah, moal teh ai kitu mah. Kajenting lalajo dangdut. Ih, Odi, yuk Odi, nah kabina-bina ting maneh. Tah, kieu teh pan jadi semangat. Nuhun teh. Kade poho ngaronda. Nya heueuh atuh pira puting pokok. Dibayar. Alhamdulillah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Aing bisa lalajo dangdut goblok. Kemana sih, Ding? Lalajo dangdut lah. Di mana? Di itu tuh, di Girang. Oh, Si Jack cenah ngajakan. palingan gagah iya euy. Iya, tidak setelan. Boga keur nyawer lah itu. Nya aya tuh. Iya, tuh. Urang kumaha cumur. Daerah itu nyawer mah. Geus nya aing teh lah. Lah. Bar babaturan di Senarungguan. Oh, Ding. Siap. Aing ge ka Mang Maman buku teh nyampur. Man. Terus, Berdahar nih. yuk mere sangu. Erek, Moal kan? karek entas. Mau ka ngaronda. Kuari kali ngaronda. Ih, kudu ti ayeuna ngaronda teh anu mah keur genting. Yang sajip aing bagian anak. Oh, enak bagian sorangan ada teh Maman, Wadoyok, si Ate, Hansip jeung Mas Tedi. Oh, atuh Cip. Juga lah sampereun batur. Aing kelar lah ya kagok ieu. Oh, gatulah. Aing ka si Dadang heula nya. Heeh. Dang. Dang. Euy, Ngaronda buruh heuy wae. ratuh lah anan lah aing datang ieu. Dagang. Siapa? Lain nama keur genting, aya nama kudu wah ieu ngaronda teh kudu semangat. Bapak sadin ulang itu. Aya nama bagian si Maman tuh, Wadoyok, Dadang, Aing, Mas Tedi. Atuh kiwari ngaronda mangke heula anan aing tos beberes tah. Pan maling mah tidak mengenal waktu, Dang. Duh, nak kumaha. Biasa nama maling masuk jam 2, Meureun. jam 1. Lah, buru-buru. Geus engke heula nya beberes lain. Si Dadang kabina-bina teuing, ku aing dibantuan. Aing kemana deh ieu nya? Mas. Mas, Ke aya. dapan ngek ngaronda ene teh. Mangka. Aduh. Ira balikna. Aing aku mah ieu nya tuh tanya. Siap. Oh. Aing ieu hiji keur dahar, hiji beberes, hiji eueuh. Tinggal ka Wadoyok ieu Mudah-mudahan aya Wadoyok. Dampal anjing sing rada tarik aduh. Si Oding geus tapi ngaronda. Geus tadi ku abi tuluy di buruhan dah hayang tuluy di buruhan si eta si Odi nya. Bae aduh pan ieu asa asup angin kieu. Araya gitu. Ini cekrat nama aya euy sedana nama. Punten. Wadoyok na ya? Oh, ngarunaon? Aduh, Cip. Aku naon bah? Aing asup angin beurang euy. Asup angin. Asal lieur kieu ya. Hi, bagian ngaronda. Pan geus kita ka si Oding. Si Oding mah pan ngarek tadi itu cenah tempo dangdut. Nah, tadi geus mita teteh ka si Odi. Ek nempo dangdut cenah jeung si Jack. Nempo dangdut pacara di sini buruan lain. Geus Pak, tadi ge tuluy, pan hayang tuluy dibayar tadi ogenan. Aduh, nasib. Mun mau ka dibayar tuh dah. Pan embung cenah teh dibayar langsung mah embung ramah hayang dibayar ayeuna cenah kitu. Palingan boga keur nyawer cenah tadi. Cek saha mana si Oding padangdut? Pas tadi panggil di jalan. Aing kehed. Nempo dangdut cenah jeung si Jack. Boga kitu keur nyawerna boga cenah. Kayak merendut eta pake nyawer. Meureun. Heung geus we wayahna Cip kayak meureun si Oding kali itu meureun nyusul kayak geus padangdut. Aing kumaha tuh batur aing ieu. Jiwa. Heuh pan saha sampeurang saja deui. Enggeus tadi guys si Maman keur dahar, si Dadang beberes,
Mas Teddy kok cenah gawe. Kayak ayak meureun. Tua lah. Sok. Sing tere cager we, Pak. Heeh. Kayak si Sarodi mana ku aing telepon geura. Kabang ke atuh ka ibu ruh ti heula. Ading. Napa kumaha kae siapa geus diburuhan eta ti tangarona ka kana leuleuh dangdut. Ai siap belah pisan. Ngarona ke hen. Halang ke ngarona. Sia teh aya duit na ai buruh nariu wae kalau kana leuleuh dangdut sia masuk anu enak. Kayak siap itu kayak kalau kasori bang cenah kayak kerjoget dulu lah cenah keur ngeplay si bebel kunyuk teh aing warga usaha nu balik hiji ge ti teuing aing kalah ulang-ulang sorangan kieu bisa aya kajadian mapan kieu teh lah alangger ieu aing geus sieun balik we aing ge lah rek teuing